tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik motif ceurik sing hade motif ceurik teu pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur tapi dunia orang teu meunang ceurik cukup cek Tuhan Si Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan As-Sazili tah kos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kushairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ka Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusir ka Allah mah ulama ahli bari masyaallah berarti kan urang imam lain keur carita nanaon jauh keneh berarti urang ka Allah jang sadar oh jahil Masya Allah Masya Allah tuh urang lamun bisnis di jalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kapan ide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep geus ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab kesieun kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama Bismillahirrahmanirrahim an Itab bin Asid riwayatkeun ingsun saking Ki Itab kang putra lanang Ki Asid yallahu anhu muga nilarban dosa Allah anhu saking Itab gol haleng ngucap ya Itab oh eta tamat maksudna Dalilul labzi utawi kilaiki ku urayan kang bangsa lafaz idza kharastum al kharsu utawi kharsu taqdiru ma'alan nakhli irang-irakeun barang kang tetep ing atase nakhli korn minar rutabi saking korma baseuh sing ade korma baseuh bisi asal baseuh bae wa ma'alal karami lan barang kang tetep ing atase karab minal inabi saking anggur wal manalan utawi manana iku idza qadaral amil tatkala ngira-ngira sofa al-amilu pagawe itu kan mundur leuwih teuing kurang at-tahlilul ladhu nyobaan ente yo yukhrasun kama yukhrasun nakhlu ayuqaddar Inta dan kira-kira ya ina bakat ja'ala Rasulullah dan teman-teman anda akan sabakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takdirah ina bingirang-irakan ina bu takdirin nakhli kaya ngirang-irakan nakhli korma Fatsamaru laina bawahirani bakal tahu
ngalingi dunahum dan saliyana samalan inab opoha ilun kangali wala wakhfalan ora samar yakulun minas samar wal inab wa yastatiru lanari maka tutupan ya karone samalan inab jari ing dalam godong tangkal kai kagairi kayalian kulu minas sibar saking pirang-pirang buah bisa ditaksir buah-buahan tu asal ulah katutupan ku tatangkalan kudang daunan tesamar teka tutupan ebreh buahna maka bisa ditaksir ku tangkulak rambutan kabele buahna wanginya rumputina daun-daunna bisa ditaksir cabe rentul singgarawat kehendak etakan bisa ditaksir buah ulah nu ngahalangan hahalang teh naon bae sehingga jelas taksiranana tata masalah bagi nu jitu naksir. Jadi lamunan nyaran-nyaran mah dagangna taksiranana sok salah. Disangka geuli soreng rodek. Disangka putih horengana hideung. Anu teu biasa mah naksir teu kitu. Kecuali sableng hideung teh putih jadi bae. Wah salah tah. Sia bakal mana bae. Ieu mah bubuahan. Tuksar taksir teh jadi pungkal pengkol kan gitu. Hei guys, orang naksir bubuhan tilok maning naksir eta gede cenah bah taksiranna gede horeng make wadah. Barang dibuka malah ambenya. Halo, wa tuqalu zakatuhu zabiban maksudna zakatul inab az-zabib. Dari zakat inab teh ku zabib. Urang lamun nyaritakeun tentang perzakatan beda korma diala baseuh ke zakat nambah dugari. Kitu kene perangguran okos onta teh kapan aya onta teh setahun kedua musimna, setahun 2 tahun katilu teh nu kudu dikaluarkeun zakat teh onta mun geus 5 onta naon kan beda. Ai urang mah pare teh urang mah pare bae. Wa fi'in qita'un lam ikut tetap ing dalam hadis utawi narima pegat sanad dina hadis ieu inqita. Nah lantaran dina sanad ieu teh aya Sa'id ibn al-Musayyab. Lain berarti Sa'idna anu teu adil. Cuman barang diteliti li anna Sa'id ibn al-Musayyab lam yudrik itaban. Karena satu ki Sa'id kang putrana nang Ki Musayyab iku orang nemu ya Sa'id ing itab. Sa'id mah teu manggihan ki itab. Nah li'anna maulida Sa'idin karena satuhune maulida Sa'id kana fi khilafati Umar. Iku ana maulida Sa'id iku tetep ing dalem khilafah Sayyidina Umar.
sedengkeun wa'itabun mata yauma mata Abu Bakar lan utawi kitab iku mati ya tapi dalem dina mati sapa Abu Bakar pas Abu Bakar Siddiq maot dina taunan eta kitab ge maot sedengkeun lahirna Ki Said dina masa khilafah Umar atuh kan teu kapanggih tapi kunaon dina ieu hadis aya ti Said ka Itab nah iyalah permasalahanana mentek kitu tah kitu tah urang lamun dina thariqah urang menang desa urang menang desa tuh guru urang menang desa teu menangin kita nu mantak in kita sanad guer mutabaroh misal urang menang ti Zaid Zaid menang ti Umar Umar teh bebeja menang ti Ki Bakar sedengkeun waktu Ki Bakar maot Umar teu pernah kapanggih atawa leutik keneh can dibere sanad atawa can lahir eprak bebeja Umar teh ti Bakar berarti kan eta mah in kita guer mutabaroh cik menurut pertorikohan atau hasil ngimpi urang teh kadatangan ku Maulana Hasanuddin nah urang guari dibere ijazah ta eta teh teu meunang ngaijazahkeun deui sebab urang meunangna tina ngimpi jang urang bae kecuali nyana boga sanad jalur lain boga deui sanad lain ti Maulana Hasanuddin engke ti anu kan ujung-ujungna ka Maulana Hasanuddin tuh masalah jadi jalur hirup aya kos gitulah pertorikohan di zaman Gus Dur kaditu pernah sering dibahas dina pertorikohan tapi di zaman Habib Lutfi mah henteu mutabaroh bae dimutabarohkeun bae ku Habib Lutfi mah sanajan urang hasil menang ngimpi mutabaroh bae aslina teu mentak loba perbedaan thariqah memeh Habib Lutfi jeung thariqah di zaman Habib Lutfi memeh Habib Lutfi mah eueuh jelema thariqah make kartu nama eueuh sebab urusanna ruhani rahasia Gus Dur boga murid sabaraha dirahasia almarhum Abah boga murid sabaraha dirahasia terus berbagai perguruan thariqah dirahasia sebab urusanna ruhani jadi ulah make simbolis engke simbolis mah ketika urang geus tamat sugro kubro geus tamat dibere ku guru secara simbolis terserah guru merena naon ka ieu naon secara simbolisna geus jadi geus tamat beat tek dibere secara simbolis eta teh nyana engke satu ketika bisa engke kitu ngabeat sebab geus dibere secara simbolis aya setiap perguruan thariqah rahasia atau mah tuh bisa atau bang kayaknya aja mereka batur kumaha alamat naon untuk dibikeunna eta teh bari sasalaman bari nyaritakeun tentang selesai dibere secara simbolis disebut harqah jadi lamun urang geus boga guru tamat harqahna naon eta teh aya naon ieu terserah kumaha guru berena aya teu tanda tamat lamun urang di wisuda aya topi nu hideung teh anu aya buntutan naon ngaranna hah saya pada saya lain mahasiswa teu nyaho kan kok mah bebrojak mah naon teu nyaho pajar buntut ucing mah aya tuh teu nyaho lain sarjana mah teu nyaho nah eta topi sarjana nu hideung teh
Naon? Tuh, nyata mah salah bae ngomongna. Pas gitulah aya di retoriko ge. Ngan beda-beda sebab eta mah melalui alamat ti guru ieu mah ieu. Tapi teu salah bebelut pege hartina teu salah sekedar supaya daek zikir tamancan toriko. Sebab asli na toriko mah hese tetep abi belut pege itu mah biar pada mau aja. Hendak makelah kartu nama ngan sayangna jelema nu boga kartu nama sudah mengakui bahwanya nah bertoriko kan hese tah. Hese tah kan bos gitu dibahas dah ku kiai ti Jawa. Pernah datang ka kula wallahu alam urusan Nabi Lutfi teh mah. Sebab ayana di zaman Nabi Lutfi ayalah kartu nama ujung-ujungna nu boga kartu nama toriko tetap dagang limbah, tetap korupsi. Untuk menjaga hal-hal eta kan batak diamankeun toriko. Baheula waktu muktamar tertutup rapih toriko. Aya itu rahasia kulanya pernah mewakili sekali tak koski luar biasa di zaman Gus Dur mantap toriko sangat berharisma telok nyarita-nyaritakeun toriko Gus Dur mah biasa bae ngan pelaksanaana percis ahli toriko mantap ketikanya disebutkan mungkin Gus Dur itu wali. Enggak, saya bukan wali. Cuman menyerupai wali. Bisa wae tak Gus Dur. Di televisi ya eta. Gus Dur kamu mungkin wali. Siapa bilang saya wali? Cuman menyerupai wali. Bisa Gus Dur. Tapi terus bae nya malam ditanya ngahelak mun lain makomna kecuali keplek kurang duaan atau baris sekarang. Memakai kartu nama aya nu kartu nama mah Mesir, Turki eta toriko modern nu ayeuna teu salah abeh daraek zikir nyana tanggung jawab asli nama da tetep hese ieu keur carita in kito hadis tetep urang kudu ngaji mustalahat hadis. Jadi istilah-istilah hadis kudunya aya hadis sahih, aya hadis dhaif, aya hadis mu'dhal, aya hadis mu'an'an, aya hadis mu'dhal, aya hadis wah hambalaya. Kitu kayana mustalah tafsir, tafsir naon nu kurang diaji. Misalnya Jalalain aya istilah-istilah Jalalain mustalah tafsir. Urang ngaji kitab Taisir eta teh pibayani tafsir. Geus jaho naon nu disebut ayat Makkah naon disebut ayat Madinah sabaraha ayat Makkah sabaraha ayat Madinah sabaraha nu patali jeung hukum sabaraha patali jeung kisah sabaraha macem-macem termasuk waqaf geus kolot mah keburu modar sia hese mah ngaji kumaha teu badak kaji tafsir urang kudu tak eta teh mustalahatna heula ka dieu loyogna kos penca gitu kadieu nangkis deuk bae ngagoler bae aya istilah-istilah lah nah ieu sekedar cerita bahwa ieu in kitu iku hadis iji utawi kang masyru'iyatul kharsi fi nakhli wal inab iku den syarak ke naksir ing dalam korma lan anggur. 2 zakatun nakhli wal inab ba'da istiwaihima tamaran wa zabiban. Tawi zakat nakhli lan inab iku tetep ing dalam sausane nerima pada diajigen nakhli lan inab tamaran tawadadi istiwa dari tamaran ing tamar wa zabiban lan zabib. Rawil hadis Itab bin Asid mukabbaran macana halekang den mukabbarkeun bi fathil hamzati asid. Jadi lah yang mukabbar aya musogor nu used. Ieu mah asid ngaranna mukabbar. Itu Atab atau Itab bin Asid
ieu teh Asid ibni Abil Aish ibni Umayyah ibni Abdus Syamsil An-Nawawi Abu Abdurrahman kunyaki Abu Rahman kitu aslama namanya Samia Aitab yaumal fatih dalam dina putu Mekah Wastamalahun Nabi lan anda diakeun amil ing Aitab sabab kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Makkah ta ingat semegah yauma khuruji lahunin dalam dina metune ya kangjeng Nabi maring perang Hunain ketika perang Hunain kangjeng Nabi berangkat ke Hunain nunggus ka Mekahnya Hunain tapi kuari mah teh nyaho di zaman kula tahadus binikmah tahun 90 ka Hunain eureun dongeng heula di Hunain arif naik kurang terus ke gunung ke ditu Masjid Sidina Ali dan lengkap kami 96 Hunain geus daya rata kuari urangan dibawa di bus doang cek supir bus hadza Hunain geus teh jauh kalar kidul jadi urut perang Hunain teh baheula aya keneh kuari rata terus masjid kaluhur geus eueuh geus sabaka jadi taman ayeuna Hunain malah kuari mah tamanan kuari mah rata we geus rata urang nyaritakeun ka supir ge fan Hunain ya driver ladri sagala wadri Hunain teh nyaho kula ge sagala teh cek muntara kurang mah kula ge supir angkot ya sebenarnya mah supir tembak teh jauh sapira orang Mesir orang Turki jangan lagi teh jauh Hunain mana ya ketika kangjeng perang Hunain anu dibere mandat di Mekah adalah Aitab bin Asid masyaallah saat eta walahu isruna sanatan lan ikut teh kadang Aitab teh 20 tahun umur kakak 20 tahun geus dibere mandat untuk menjadi amil pengurus khalifah di Mekah umur 20 tahun ya Allah wa agarrahu Abu Bakr alaiha lan tepihu Aitab sapa Abu Bakar alaiha ing atas Mekah falam yazal ila an mata yauma mata Abu Bakr maka raging sirgin si Aitab teu kemaringan teu mati Aitab dalam dina mati Abu Bakar terus ketentuan kangjeng Nabi jadi amil dilanjut kusina Abu Bakar Siddiq tepikeun ka maot sina Abu Bakar Siddiq terus dia menjabat wara'an wa atalan ngariwayatkeun an saking Aitab sapa Atha ibnu Abi Rabah wa Sa'id bin Abi Aqrab boga muridnya Atha bin Abi Rabah Sa'id bin Abi Aqrab eta adalah murid Aitab bin Asid bisaya riwayat ti anjeunna eta memang muridna rawahu Abu Daud ngariwayatkeun lahu ka Aitab sapa Abu Daud Tirmidzi wa Nasa'i wa Majah an Amr bin Syuaib wallahu a'lam bissawab ngadeng wallahu alam teh bunga alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim al-ulama warasatul anbiya'i bil ilmi ويحبهم أهل السماء ويستغفر لهم الهيتان في البحار إلى يوم القيامة وقال الله تعالى لن ندعو صفى الله تعالى إن آيات إنما يخشى الله من عباده العلماء سورة Fatir 28 Ning pastina wadi ing Allah saking pirang-pirang hamba Allah sapa pirang-pirang kiai salian kiai Golkar lan kiai NU lan kiai Muhammadiyah lan kiai P3 lan kiai PDI lan kiai panjang tuh logo orangnya ulama teh aduh masya Allah awas ya di logotan cabok saya kuai aduh masya Allah ulah sa ulama-ulama aja ulama Golkar mah teu enggak Allah duh cak ulama Golkar kitu amatnya ngaji emang kitu lah cenah ngomal ngaji dia kajeun ngal pinter-pinter sia ge buktina sia teu ngaji-ngaji teu pinter geus teruskeun cenah tuh haridang ngadengeuna endeup ogo salatu wassalam ngaji teh duaan bae jeung kami berojak lah
Jangan mau muatan-muatan, jangan paling ngerokok, baik, ngopi, baik. Itu lebih kejem muatanannya itu mah. Lam yajab ya kangjeng Nabi alaihi salatu wassalam ya Rasulullah. Ya ngucapin lapad ya Rasulullah bakal nanyakeun sapa Allah al khalqa ing makhluk. Khalqa bimana makhluk? Yaumal kiamating dalam dina kiamat summa yumayyizu kari-kari misalkeun ya Allah al ulama ing ulama. Yaqulullahu ta'ala maka ngadau sapa Allah ta'ala ya ma'syaral ulama. Perkumpulan kiai, inni lam adha ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Insatuhun ingsun iku orang nilai ingsun ing ilmu ingsun dalam sira kabeh angin karena waru ingsun bikum kalawan sira kabeh walam adahu fikum li'azibakum lan orang nilai ingsun ing ilmi dalam sira kabeh drapun yen tanyiksa ingsun ing sira kabeh intaliku ilal jannati maka lahum aku sira kabeh maring surga faqad ghafartu lakum maka teman-teman wis ngahampura ingsun lakum kadue sira kabeh insyaallah. Alhamdulillahi rabbil alamin utai jenis puji ku tangtu kadi Allah kang mangeranan alam kabeh ala kulli hal yatasaban tingka alladzi ja'ala darajatihi tuwa dengan dadakan ya Allah ing sakehe pangkat ing raraksaan lil abidina kadung kang ibadah kabeh wal qurbati lil arifin lan sakehe parak maring Allah kadewong kang ma'rifat kabeh wa kana ngalanjutkeun luhurna ilmu. Ternyata setiap jelema diberi ilmu ku Allah. Sebab ilmu teh titipan Allah disebut nage nurun. Cahaya wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah, ilmu Allah moal dibikeun ka jelema tukang nonton TV, tukang main SMS, tukang jaipongan, korupsi, moal anu limit bersih, lempeng hatena ka Allah dibere ilmu laduni kok. Urang lamun nyaritakeun ilmu dina kitab ieu lain sambarang ilmu. Ieu mandek nyaritakeun rahasia di jero rahasia. Rahasia ning rahasia berarti ieu mah cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ardh. Masalul nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatil la syarqiyati wala garbiyah. Can kajangan geus gede gue. Haramat. Naon wallahu alam. Jadi ilmu makrifat. Urang lamun nyaritakeun tentang ilmu dina ilmu bilagah berarti ilmu ma'ani bade bayar. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu mantik moal kaluar tina ta'rif jeung dalil. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu fikih, ilmu syariat. Urang nyaritakeun tentang ilmu dina tafsir, mustalah tafsir. Nupatali jeung makna-makna kalamullah. Urang nyaritakeun ilmu dina ilmu kalam, nyaritakeun wajib di Allah, mustahil di Allah,
jaiz di Allah nyaritakeun wajib dikangjing mustahil dikangjing jaiz dikangjing urang nyaritakeun ilmu dina kitab ieu ilmu ma'rifatullah lain ilmu partai mantak di ditu tadi sorol ulama khawasa ibadillah alladzina ittabahum ila ma'alimi dini wa hadahum ilaih wa bizmaziyatil fadli atharahum wasfahum wa hum warasatul anbiya wa khulafa'u wa sadatul mursalin wa urafa'uhum jelema nu dibere ilmu ka tauhidan ka Allah sehingga boga keyakinan caang mata hatena disebut ulama khawas ibadillah nyaeta jelema nu dipilih ku Allah pikeun tetengger agama mun para khawas agama tetenggeran boro-boro agama kuburan tetenggeran sejarah ada orang mana ya kuburan mantak kudu eta tetenggeran santri kudu make tetengger kopiah jeung samping eta tetengger santri bupati kudu make tetengger kenong di dieu tetengger bupati eta aya tetenggeran kabeh ge atuh Habib kudu aya tetenggeran cenah naon tetenggerna Habib yang mulus 2M wali aya tetenggeran moal kaliru alladzina ittabahum ila ma'alimi dini tetengger agama pokokna kajian kokoba ge moal kaliru dibanting-banting ge wali mah diaromongkeun ge tetep bae wali Allah mah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun diaromongkeun dicaci dimaki ya itu terus bae sebab jemana tetengger tajongan geura tetenggal kuburan ih sia najongan aing sakira teh moal bisa zarah sia tetengger wahadahum ilaih Allah nuduhkeun ka makhluk ka allazina dituduhkeun ka ku Allah nyana dikallahkeun emang ku Allah janang Allah didielmel ku Allah diurus ku Allah dikallahkeun ku Allah mantak nyana mah lamun salat balik deui ka syariat teu ngeunah geus biasa di dinya ngeunaheun amat ketika eueuh nu eta balik ka syariat puyeng lain ieu salat maing mah sebenarnya mah Allah kan keur ngahijab mungkin karena omongan karena egona karena kadaharan karena pakaian dia eta mah sensitif piceun nyana kelabakan ieu kemana nu ngeunah teh kemana balik deui ka syariat mah jadi bae ngan teu ngeunah kudu istighfar heula lamun can istiqomah mantak al istiqomah khairun min alfi karamah eta teh nerapkeun al istiqomah khairun min alfi karamah teh istiqomah dina maqam lain istiqomah ngadahar uduk al istiqomah khairun min alfi karamah budak istiqomah ngadahar uduk aya poe minggu leuwih bagus ibatan 1000 karamah goblok beureun istiqomah urang bancan aya istiqomah urang ya salat duhur awal waktu qobliyah ba'diyah isuk salat duha berarti istiqomah urang encan makom cek dina kitab ieu bagus ngan can boga rasa pantam ieu mah pan wahadahum ilai wa bimaziyatil fadli azrahum aswahum saha kumaziyah ku kalunggu kaunggulan fadl Allah dipilih ku Allah diselir ku Allah jadilah warasatul anbiya jadilah khulafa'u jadilah sadatul mursalin jadilah ngurafa'u nah ialah wali Allah subhanahu wa ta'ala tipena beda-beda wali Allah nah ya innama yakhshallaha min ibadihil ulama lian cek ahli ma'animah wa adawatul qasi illa innama atfun wa ta'kidun kama taqaddama innama tiada taukid aya lian pasti yakin
Sadarian ka Allah mati hambana adalah ulama salian ulama moal boga kasihan ka Allah. Jadi berarti nu boga kasihan ka Allah mah maksusun wa maksurun bil ulama, khusus ka ulama. Cenah aya di ditu ulama tapi teu sieun ka Allah lain ulama tama ulamna. Ulama mah sieun ka Allah mantak lain sambarang ulama. Jagening ulama di urang ayat tesieun ka Allah. Buktina proposal jalan terus. Buktina jangan bohong jalan terus. Di dunia jalan terus. Lain ulama aja ulama mah sieun ka Allah. Ana sieun ka Allah, sieun karena bebendu Allah. Ana sieun bebendu ka Allah, hati-hati waro ngaranna. Di urang loba ulama tesieun ka Allah. Lain ulama eta ulama ahli makrifat. Wali Allah. Jadi nusyun ke Allah kecuali ulama. Salian ulama moal sieun ka Allah. Cenah camat sieun ka Allah bohong. Cenah bupati ge sieun ka Allah odol serok. Cenah gubernur sieun ka Allah tai anjing. Cenah presiden sieun ka Allah oh di mana horeng. Ugu kiai modern ge teh sieun ka Allah. Yo coki modern mau kiai salap ge sarua. Oh kiai salap ge teh sieun ka Allah komo sia. Atuh saha nu sieun ka Allah ieu teh nyaho. Ieu mah nu sieun mah geus ka Allah urang mah bangpak kabeh geus lah. Bolon kabeh. Besi pajar wilah-wilah. Urang mah tolol goblok bolon. Atuh nu mana nu sieun ka Allah nu mana? Teu nyaho urang ge. Teu nyaho. Nu sieun ka Allah ban sok ceurik. Kabar ya kiai ceurik bae kunaon ceurik bae. Proposal teu datang. Eta ceurik. Cik Tuan Abdul Qadir dina hakikat daye nyambung omong sarua jeung Imam Ghazali. Pang goblok-goblokna jelema. Sarua ya para wali mah. Mun kula disimpulkeun bae mah. Kubur kitu ditingalian dina kitabna akur. Disundakeun ieu. Disundakeun ieu. Dengekeun ku dengkul sia. Isi batok kadengkeun make curiga. Dengkul bae lah. Pang goblok na jelema, pang tolol na jelema, pang bohon na jelema. Jelema leungit umur teh ceurik tapi lamun leungit dunia ceurik bohon. Kan urang kabehan. Ayo coba. Umur sabaraha sia 60, pernah sia ceurik bahwa umur sia beak? Henteu. Umur sia sabaraha kuari 50, pernah sia teh leungit umur ceurik? Henteu. Eta teh kapan mutiara leungit umur urang teh makin hari makin leungit pernah ceurik henteu ai kamari ceurik leungit sapeda leungit motor deuleu sapeda jeung motor HP leungit ceurik kiai deui goblok kiai leungit HP ceurik kadukun deui eta kiai mana moal bajakeun ku aing ja Habib ge ceurik urang lamun kos kitu pan karasa tah. Karasa kana jantung jah. Heueuh nya. Tuh. Sundakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir. Sundakeun bahasa Imam Ghazali. Sundakeun bahasa Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Sundakeun para wali-wali Allah. Cak nyana tolol goblok jelema leungit umur teh ceurik leungit dunia ceurik. Urang aya nu teh ceurik hiji doang. Kunaon? Pamajikan paeh teh ceurik. Tuh kan. Emang belon sarua. Aduh. Leungit dunia ceurik tapi leungit umur teh ceurik. Eta teh termasuk min jumlah lain wali Allah. Aduh, jadi wali berat. Urang mah dunia tuh leungit ceurik urang. Boro-boro leungit sepeda, leungit motor, leungit mobil, leungit HP, boro-boro ieu mah ye. Haji Pudoli ya, Ki Pudoli ceramah tadi beri amplop ceurik. Haji Pendi mamaca tadi beri berkat ceurik. Nya ceurik sedih heuga. Kunaon? Anak 12, incu 12 ya. Kunaon make ceurik? Boro tolol teh coba. Eta teh goblok eta kos kitu eta. Cak Haji Pendlok ya osok. Terus siapa kaing bae sih? Dasarna siapa emang ekstrim. Udah fokus karena itu tah. Motif cerik
pernah orang yang cerikan mutiara leungit umur tapi dunia orang teu meunang cerik cukup cek Tuhan si Abdul Qadir jang barometer bahwa orang jauh ke Allah cukup eta cukup cek Abu Hasan As-Sazili tak kos kitu bae cukup jauhna urang ka Allah cukup cek Imam Kusyairi urang teh kos kitu bae bahwa urang jauh ke Allah cukup geus ulah hese-hese ja innama yakhshallaha min ibadihil ulama nusieun ka Allah mah ulama ahli ma'rifat aduh cenah ieu urang ulah ngaji kitab ieu sanunita ngaji ieu atuh cenah kiai kuno ngaji eta jatuh aing mah aing bae sorangan geus cenah aing moal ngaji lulus kitu ngaji da bodoh lain mah cenah ngaji tapi di ditu handapeun tanggal buah tuh malipit burung iya supaya nyaho rahasia hate kajahoan gerege urang ngaji mau izo ngaji ihya ngaji hikam jang urang ulah kabatur engke kanyahoan kasalahan-kasalahan urang abe urang bisa babalik ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika urang nyaho jahe ya aing orang can pernah sieun ka Allah jauh berarti aing ka Allah istighfar lain aju jang kabatur goblok tuh sia caki uji geus mah lain kiai ai kabatur bisa ai sorangan teh istighfar tolol deui ieu mah keur ngaji doang ieu mah nyaperti-nyapertikeun padahal mah jang urang oh berarti aing goblok gitu aing tolol ya berarti ilmu dibere ku Allah tapi aing teu sieun ka Allah berani jasa aing leungit umur mah teu pernah ceurik tapi leungit berkat mah aing ceurik nyolateun bae nyolateun ta panca Kangjeng Nabi lamun urang nyalateun teu ngiringkeun ka kuburan eta teh dibere sagede gunung Uhud masyaallah ganjaranna pohara lamun urang nyalateun kemudian ngiringkeun ka kuburan dibere 2 gunung Uhud ganjaranna bolehna pohara kan aju urang teu nyalateun teh ceuri leungit ganjaran ieu sabenerna mah masyaallah pohara jasa ganjaran mun urang nyalateun aju ka kuburan mah 2 gunung Uhud kahadean urang darajat urang teh ceurik tapi urang ketika urang nyalateun teu dibere shalawat ceurik betul Habib eta kos kitu eta kos kitu aduh Haji Pendi mah kaliwat balik deui nya kadinya balik deui maksudnya tadi teh can kabere maksudnya ieu aing can kabere sareng kitu kan tolol masyaallah sakalina henteu ja itu pajar geus mere bae bebeja ka tukang hampura mana panitiana can kabagi gitu ieu bebeja deui kan eta pelon nyalateun teu kabagi sholawat mah ceurik tapi teu nyalateun teu kabayang ganjaranana urang masyaallah berarti kan urang imam lain keur carita nanaon jauh keneh berarti urang ka Allah jang sadar oh jahe masyaallah toh urang lamun bisnis tinggalan ku batur cerik tapi penting teu tahajud teh cerik eta kan penting tadi teh moal kapang ide jeung urang sanajan aya penting hareup nu tadi mah kapan ditilep deui ku Allah eta teh bakal dibuka ke di akhirat film eta teh timimiti urang balik malam eta mana nu aya salatan mana nu aya jaipongan mana nu jogedan mana nu orkesan mana lolobana urang mah joget mah lulu pernah ditobatan pernah dicerikan teu tahajud teu pernah urang mah tapi lamun isuk tinggalin urang teh bisnis ceri jauh keneh berarti urang jeung Allah sebab kesieun kalau innama yakhshallaha min ibadihil ulama ieu ji teka aku mah ku bupati laporkeun atuh jaing ge umatna daftarkeun atuh coba ki Pudoli ka ditu Habib Rozak coba jajanan masuk luntang lantung di ditu bae mah aing daftarkeun atuh coba wayahna saminggu sakali apa sebulan sakali benta daftarnya nak teu kudu daftar ka Allah bae ka Allah bae geus pokona mah urang digawe ka Allah anu bakal mayar ka urang sieunkeun diri urang ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi hanya ulama nu sieun ka Allah
dipaksakeun ge jelema nu teu ngaji ditasieun ka Allah moal bisa jelema nu teu masantren ditasieun ka Allah moal bisa bae kajian kumaha moal bisa emang sieun ka Allah kumaha moal bisa cak kirang nu masantren ge ditasieun ka Allah hese lain hese hese atuh komo nu teu masantren jadina Al-Qur'an ieu mah innama yakhshallaha min ibadil ulama deui nu sieun ka Allah kecuali ulama teh dibere ilmu Allah yakni ilmu marifat memehna masantren heula atuh komo nu jadi guru SD asab jadi asam up nu jadi guru moal sieun ka Allah salat ngan teu sieun ka Allah waktu korupsi mah korupsi bae tanda teu sieun ka Allah cenah ieu mah PNS teu sieuneun ka Allah cenah salat urusan salat jeung sieun lain deui salat bae teh mah ngagawean syariat teh mah kos kitu mah ku itu bagus ieu mah keur carita nu sieun lain berarti teu bagus lain terus siapa sok salah bae goblok ini berarti cenah ieu salah bae lain ieu mah deuk ka jero nyulusup jadi aing hese ngomongkeunana ieu mah sebab sia mah TK di Pagahan Universitas jadi hese ieu kudu dibukaan hiji-hiji mimiti buka bajuna buka tuh sia maju seri bae pan abeh nonggerak kitu kabeh nah ngan di orang lalaunan tabaruk bae sugan urang bisa nyayan gitu kan maksudna jeung teuing lah kana kumaha nu penting urang hayang deket jeung Allah sanunya ja Allah membabarieun deuk mere maka urang bari orang set diberesin ka Allah ngageter-geter beda sieun ka Allah mah lain deui nu sieun ka Allah sieun tinggalin dunia sieun tinggalin jabatan sieun tinggalin keagungan lain kadeleuna lain deui sangat lain kanyahoan teu nu bisa sieun ka Allah ti hamba Allah kecuali ulama jak Quran teh Quran teh kalamullah berarti salian ulama moal aya ka sieun kitu wae sese ulah sese Masya Allah haju kieu deui nu Inggris nama ieu jeung nu resep Inggris tapi resep cek Kangjeng Nabi yab'atsullahu al-khalqa yaumal qiyamah Allah bakal ngahudangkeun ka seluruh makhluk kok dina poe kiamat imimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke akhir umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'ats ngaranna udang ti kubur giring ke masyar summa yumayyizul ulama'a tuluy Allah misahkeun ka ulama Allah berfirman fayaqulullahu ta'ala cek Gusti Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama misah ulang hiji jeung hansip ulang hiji jeung Wandra jeung calo ulah woi ulama ulang hiji jeung PNS jeung bupati jeung gubernur ulah bisa tarik ku jaki udoli ka dieu sia mah pentikeun ieu bareng bibrojak ka dieu bibrojak pan sering ke pendopo baturin dong saya bibrojak ka tarik ku jaki summa yumayyizul ulama Allah misahkeun ulama cek Allah ya masyarul ulama hei golongan ulama dengekeun ku anjeun misah dipisahkeun ieu kafir ieu musyrik ieu munafik ieu golongan maksiat ieu PNS guru wabeh boga bendera masing-masing wasiqal ladzina taqau ila jannati zumara digiring siqal ladzina taqau jelema anu takwa ka Allah ila jannati ka surga zumara teh golongan-golongan make bendera-bendera bendera ka hiji bendera kedua bendera katilu bendera kaopat nah ieu bendera ulama dipimpin ku saha Zaid bin Harithah pemimpin ulama jaga di akhirat selain daripada Sayyidina Utsman Zaid bin Harithah Masya Allah diberi mandat Zaid bin Harithah tah cek Kangjeng Nabi aya naon Gusti Rasul ya bendera kibarkeun seluruh ulama bawa ke surga di bawah bendera anjeun
Sampura Gusti izin ulah izin mandat ti kaula buka ku Zaid biar al ulama warasatul anbiya menuju surga Allah kecuali ulama Golkar aya di dieu tulisanana aduh sedih aduh sial cek ulama Golkar atau emang siapa sial nah pacar beneran maksudnya emang benar gitu aduh ya Allah cek Gusti Allah inni lam adha ilmi fikum illa li ilmi bikum kadenge ku kapehan ke jaga di akhirat firman Allah ya sayyana kaula tenendenkeun ilmu kaula ka anjeun teu mere ilmu kaula ka anjeun teu nitipkeun ilmu kaula ka anjeun karena kaula nyaho ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai pewaris para nabi sebagai anjeun teh sebagai khalifah anjeun teh dititipan ilmu kita ngembangkeun jeung neruskeun para rasul jeung para nabi teh semata-mata kaula nitipkeun ilmu ka anjeun kecuali kaula geus nyaho bahwa anjeun teh bakal ngembangkeun ilmu sesuai jeung rasul-rasul anjeun masyaallah walam adahu fikum li'azibakum jeung teu nendangkeun kaula kana ilmu kaula ka anjeun nu dimaksud disiksa teh semata-mata kaula nenden ilmu ka anjeun maneh deuk disiksa berarti deuk disalametkeun nu mantak dibere ilmu deuk disalametkeun sebab jelema anu endeup disiksa mah teu dibere ilmu atawa ilmuna disalahgunakeun geus kuari ma intaliqu ilal jannati segera berangkat ke surga wa qad ghafartu lakum kaula geus ngahampura ka marana kabeh berangkat surga di bawah bendera di bawah panji Zaid bin Harithah siqal ladzina taqaw ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hai Habib Razak masuk masyaallah begitu datang kadinya lihat dulu suratnya wah ini sering ke pendopo minggir aduh Habib Razak terjadi di surga cak malaikat Ridwan cari jaki sono lu aduh cak Habib Razak saya udah tobat katanya uangnya juga nggak dimakan cuma dibagiin ke ayam doang ayamnya dijual wah begitu teliti bener uangnya nggak dimakan oh digerakkan Razak sini lu sini masuk dah surga masuk tapi belakangan ya aduh ya Allah ya orang bari lalagan itu beneran kan udah pacar lalagan ya Allah Masya Allah orang ingin tepan kelamun orang kita ke surga makanya diteliti heula pan boro-boro di akhirat atuh orang di Mekah bae ge di Mekah diji dah saja tapi bisa diteliti heula pisah besi garong besi penjahat besi bajingan lantaran ieu kan deuk ibadah besi ngarusak ke ahli-ahli ibadah engke teh tenang ibadah teh pan mentak diteliti di berbagai bandara kuari hayang ikut campur sebab ieu internasional teh bisa tuh urang teh setuju lantaran ieu kan deuk nenangkeun hamba Allah deuk ibadah ku bahala mun ikut campur nu sejen urusan keuntungan malah teu sapira keuntungan tetapi ieu neko-nekona mun Irak milu, Iran milu, Turki milu, sanu nyaopan nyana mancan jelas. Indonesia misalnya milu, orang tetap tersetuju kula paling tersetuju. Geus bae, Raja Salman, geus bae, ente bae geus lah. Ulah dipilukeun nu sejen. Sabab naon? Anu urang teh tentrem pengurusan penyusupan. Soal kitu rapihna ge baheula senjata rarasup. Komo lamun dipilukeun kapan penelitian pisana Habib Razak penjahat masuk coba mau pepeltokan panjana ka ditu cilaka urang jadi tetentrem geus Arab bae geus urusan nyana meraih keuntungan dan lain sebagainya atuh tah urusan nyana atuh mun semata-mata
Allah nenen Baitullah didinya lamun lain jang keuntungannya nakeun bae atuh ieu beuki mah tinggal gitu bae tapi orang aman asup ka ditu ngeunaheun tapi lamun ilu negara-negara lain orang kan khawatir aya naon kitu ngaranna penelitianana urang Irak ku Irak urang Iran ku Iran Indonesia ku Indonesia atuh pan babari nyusupna ka ditu embung urang ulah tetep bae urang Arab bae ieu keur carita Mekah urang asup ka Irak bisa di ditu dipersulit datang ka ditahan 8 jam penelitian pisah nama besi teh akur atuh komo dekat surga rozak teliti berapa tahun lu hidup cakap berapa gue juga kagak tahu coba teliti kawin berapa kali kawin teliti lah masya Allah karim ya masyarakat ulama ini lama apa ilmi ngunahin indah nikmat tapi khawatir besi hanas orang ulama tapi ternyata orang di-exit di embargo orang tuh menang asup ka surga orenganan ieu mah ulama ahli Allah subhanahu wa ta'ala hijikeun jeung nu tadi yakni ulama nu sieun ka Allah anu tadi intaliku ilal jannati faqad ghafartu lakum geura berangkat maneh ka surga kula geus ngahampura ka aranjeun kabeh ulama nu sieun ka Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam.